Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu guru basa Sunda nukusim abdi dipika hormat, sarang rarancangan sadaya nukusim abdi dipika dede. Langkung tipayun, hayu urang panjatkeun puji sinarang syukur ka Gusti Nu Maha Suci, zat nu ngatur sagala dunia katut eusina nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakumaha hidayah sarang inayahna, urang masih dipapari nikmat sehat, nikmat iman sarang nikmat Islam nyaeta nikmat anu pangageng-agengna. Teu hilap sholawat sareng salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta baginda anu mulia habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nutos nyendak urang sadaya kana jalan kaleresan. Oge ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng mudah-mudahan nyampe ka urang sadaya salaku umatna anu turut jeung patut kana ajarana sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu guru sareng rarencangan sadaya, dina waktos ieu sim abdi bade ngadugikeun biantara singget anu jejerna atikan nangtukeun nasib urang. Cing sim abdi bade naros heula, naon ari atikan teh? Atikan teh nyaeta pondasi dina kahirupan nuku urang kedah diwangun sasae-saena. Ayana atikan teh tiasa ningkatkeun kapinteran, akhlak nu hade, kapribadian nu sae, sareng katrampilan anu nguntungkeun pikeun diri urang nyalira atanapi pikeun masyarakat umum. Manfaat atikan teh henteu saukur kenging ilmu wungkul, tapi luhur handapna atikan teh tiasa nangtukeun nasib urang. Tiasa nangtukeun pada melanjeng karir urang ke jaga bakal kumaha. Ayana atikan oge, jadi rencana urang ke kapayuna ek jadi naon. Misalkan lamun urang lulusan sarjana, nyatang tuwe urang pasti gaduh profesi anu layak. Contohna jadi guru, jadi dokter, jadi pegawai kantoran, nu pastina urang bakal dipihormat ku batur. Misalkan lamun patepang di jalan, pasti urang bakal dipapag ku batur pake basa nu sopan di barangan ku rengkak nu luyu. Beda deui mun urang teu tamat sakola, pasti urang meunangkeun pada melan biasa-biasa wae, pada melan handapan da kulantaran urangna henteu berpendidikan. Contohna jadi kuli, jadi nu dagang, jeung lain sajabana. Nyatang tuwe urang moal dipihormat ku batur. Saumpama ge lamun ditaros pasti moal make basa nu sopan, pasti beda tina pasemon keur nyapana. Malah mah sok aya nu ditindas nu dihina ku batur. Nah, nu pastina gajihna ge bakal beda. Nu lulusan sarjana jeung gaduh profesi mah gajihna leuwih ageng tibatan nu teu sakola jeung teu gaduh profesi. Nah, ayeuna urang sadaya tos terang sakumaha pentingna atikan keur nangtukeun nasib urang. Kukituna, hayu urang sadaya teu kenging sieun ngimpi saluhur langit. Urang kedah ngudag cita-cita urang ku cara diajar nu junun, nu bener, nu pastina urang kedah jujur. Komo deui ayeuna mah pamarentah tos ngawajibkeun ka urang sadaya kanggo sakola 8 tahun. Kukituna, urang teu kenging nyia-nyiakeun kasempetan eta keur ngajadikeun diri urang leuwih sukses deui ka payuna. Cik damel rencana anjeun nyalira atanapi hirup anjeun jadi bagian tina rencana hirup batur. Pilarian pada melanu tiasa dipihormat ku batur. Insya Allah, muntos aya niat sarang usaha mah, urang tiasa ngagapai cita-cita urang. Ibu guru sareng rerencangan sadaya, rupina mung sakitu biantara nu tiasa kapihatur, mugi biantara ieu janten mangfaat kanggo urang sadaya khususna diri abdi nyalira. Hapunten bilih aya kecap nu teu kareka nu kirang entep seureuna atanapi basa nu kirang merenah dina larapna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.